Di ujung perjalanan ini kita berdiri, langit senja mengiringi setiap langkah pasti. Nada cinta di angin, sore berhembus riang. Lain Cing Jang, ya pasien kelas 2 kelas 3. Di pasar kelas biru panghanapna pangsarana pisan di tepi. Deka Cing Jang euy. Sok bingung miarana kan kieu teh. Alah tong bingung-bingung pi. Beres sapatuna jeung kosakira ada nolong. Gitu we lah. Siap ya. Naon Cing Jang nepi ka hayang? Aneh sih, abdi lengkap kan pada aya kaperiungan. Ye. Kamari kan abdi nganteur rerencangan. Apel. Tah, abdi teh hoyong nyungkeun pituduh. Ya kayak lah nu kitu. Abdi hayang menangkeun awewe nu leuwih geulis di kabogo si Cikai nu kamari. Da kamari abdi dijieunkeun obat nyamuk. Jadi hate, aduh, aku si Cikai. Geus gampang lah Cing Deka. Lain nyokot kelas sabaraha bieu teh euy? Nah, kelas nu panghandapna Bisa. Bisa. Ngan rada berat ieu teh. Nah, berat kumaha pi. Syaratna naon wae tapi Syaratna teh rada bangga euy. Mun cek kami mah banganya. Geus gampang lah. Lain hayang nu instan atau hayang nu reureuh Cing? nya jelas ku hayang nu instan tuh pi. Meh tereh boga. Geus gampang lah ke dek nyamat lah. Ini cek kelas jang euy. Rada berat ya pasiennya tuh. Kalau tapi jil pasekon sajang. Tah jang euy, bagian selain mah da ieu. Oyah na we ye pake. Ceh heula pi. Ieu uing di ditah. Mikat awewe atawa di ditah nyieun jadi kuli bangunan ieu teh. Ya na we tarimakeun. Da bagian selain mah ieu. Eta mah pake kuli bangunan, ake pake macul, pake wae eta mah karep sama ujang. Sugan we aya milikna di dieu pi nya. Atur-atur we ya ujang ah. Heeh. Atuh ba pi, ieu ku abdi ditampinya. Ieu pi, abdi aya oleh-oleh ku bumi, ieu kange api we. Naon isling yuk? Mere atau nitah mere itu? Kalau kamera rangso. Aneh, tapi tadi ge api masihan barang ka abdi. Tos weh, tarimakeun ku si laing. Tah, ayeuna ku abdi diuihkeun ka api. Ieu ge kumaha api barang di kumaha oge. Mah sajang yuk. Wayahna we ampihan jang. Das tapi Da meureun rezeki urang kieu. kayak gitu mah tuh. Matum sangsara. Iya, malu. Nya atuh pi, ai pamik kitu mah abdi bade pernios heula tuh nya. Mangga Cing Jang. Ribu. Naon deui ripuh naon deui maneh. Kunaon? Bener lieur ah. Kunaon kalau ditolak teh. Gitu-gitu teuing urang mah. Saha ieu terang-terangna? Si kapun, si beben. Oh. Belah belum. Naon bisa menjero. Kunaon cenah naon kumaha. Ribet. Aduh, ampun dia mah. Bung tulung atuh bung. Sok aya naon bisa anu dibantu teh ayeuna. Lain. Boga pananyaan anu rada halus. Oke. Pananya. Gimana ya? Oh, yuk. Jadi itu di si api. Tadi si api dicekak bunting geuningan. Apal imana tuh? Apa? Teu cik guru adir atuh karunya. Kaditu api geuningan. Tanyakeun lah mau bireuk gitu. Api apun. Tanyakeun di ditu aya apalin? Cik buru-buru ini beli adir gitu. Heuh, adir karunya. Sok buru adir. Cik buru. Benar, ada pas mau benar. Cik kapur itu mah udah benar ribet.
Orang ngandernya. Lu kan wae cikai. Oh, kaget. Caranya. Ya, sing hasil. Ya, teh salah. Pimukahan aing apud. Aing apa nanyaan apud. Nya bener kan. Aya eta pimitohan apun naon papanya mah. Apun sabidin lah. Nah, ieu mah apun. Ieu apun sarmigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes sopan ngeronang. Nah, abah Aden gitu. Nah, marane ka dieu? Ada pangan api apun. Oh, reka api apun. Bade daftar online atau napi offline? Naon beunteuna Den? Kami online kudu ka pusat, kami offline kudu ka RT. Abi. Oh, gitu. Abi mah bade offline we. Kami bade offline mah antosan heula nya. Kelas 1 atau napi kelas 2 atau napi kelas 3. Naon deui wae. Kami kelas 1 VIP, kami kelas 2 VIP, kami kelas 3 sampai anak kedah rada nol. Gitu pusat mah. Bade kelas 2 we, aden anu tengah-tengah we. Permintaan Anda kami proses. Pih. Hei, naon cerokan? Gede kecerok. Pi, aya pasien kelas 2. Gaskeun, asupkeun. Siap tuh. Tapi ayo kawan. Mangga, Aden. Nah, ayeuna butuh ka kabina. Abdi pi, Aya butuh naon? abdi teh kudu istri. Kamari teh abdi teh ameng ka bumina. Ipek bapana teh ribet pisan eta mah pi. Maaf pendapat lain. Pasien teh ieu. Margi ieu pasien kelas 2, wayahna pasien nu jago. Geus bangga dewanya. Ya teh dokter teh jago gitu. Ieu pangjagona di urang di lembur urang mah geus moal gagal. Ai kitu mah. Heung, kahayang ilaing ku apih di tedunan. Kan wayahna kudu sabarnya. Mi rek kemat heula ayeuna. Kibrikeun deui pi. Geus gampang. Tah Cep, bagian ilaing mah ieu. Wayahna ku apih geus diusahakeun samaksimal mungkin. Wayahna ya mah. Restoran di wah. Geus tadi mah beneran ngusahakeun si apihna ieu beneran. Ih, mah, Kasep. Ungi teh abi teh tos nitun donat. Namun donat ieu anu jadi rudet ka abina teh. Kituna ieu donat. Kan iya. Aduh di pulangan. Nampi Cicing-cing kalau dicampur.